nya rekan. Nah nasi abahnya. Edan atau si rakyat Cek kamarana si Laing euy. lamun si laing bisa ngelehkeun dewek tiluan bawa dewek. Ayo, dena laga. Wah, si Laing anu ngaran si Bapentas teh. Boga ilmu naon si Laing teh wai. Sok maju jeung dewek lah. Ye, ada bedog dewek. Tapak wulu. Si Laing rek ngaku taluk tunuk ka dewek laloi. Mohon bah. Taluk. Mohon bah. Bener. Bener. Ku dewek ayeuna dihirupan moal di podaran oi. Lamun bener taluk tunuk ka dewek oi. Kumang, bawa kumana oi. Hade oge nya euy. Itu ilmuna si Bah Bogor. Juga tetep kitu ilmuna. Bener Kang euy. Ilmu halus pisan eta teh ilmu nu tapak budug nah. Sia tapak budug, tapak ulung bodoh. Geus tong heuh wae eta mah. Nah, bawa dewek, campurkeun ke si Bogor eta mah yuk. Oh, ayo. Ayo ah. Bang. Golek ka dininya oi. Mane? Dariuk di dieu daguan oi. Pentas. Ayeuna si Laing ku dewek rek diubaran nya oi. Cicing maneh? Nuhun bah. Ayeuna kuring rumah sataluk. Kuring ayeuna rek babakti ka ieu padepokan Alas Bogor. Tah gitu oi. Tah gitu bener. Sok ayeuna mah maneh diuk di dieu tah. Kumang. Eta barudak cenah di tengah oi. Tok, beda dari itu. Sambarkeun si Bapentas. Tah oi dengekeun ayeuna mah ku sararea nya oi. Si Komara teh rek jadi pewaris ilmu dewek oi. Nya eta tapak gulung. Tah oi dengekeun ayeuna mah ku sararea oi. Maneh Komara pampangna mah oi. Maneh eta cagerkeun heula nya. Maneh isukan ku dewek rek dititah. Nyulik budak si Jaya Sakti oi. Bawa ka dieu nya oi. Tah kumang. Pentas. Isukan dewek rek nitah pang ngagubugeun hakaneun ka dieu oi. Sakalian eujeng awewe oi. Omat oi. Siap bah.
Naon, Bah? Mana, Bah? Mana? Alahu, Bah. Tuh cegah si Andini sih. Si Andini lain. Jika nama si Andini euy. Sia. Ayo, Bah, orang culik, Bah. Ayo, Mang. Kang, besi kapangi. Mending orang pakai tutupanna eta pakai naon, pakai ikat beungeutna besi kapangi kayak ku si Mbah Jaya Sakti. Heeh, sia. Eta buru maneh. Pakai heula tah. Kela Buru. Kela. Mau sarungna teh maneh? Mawa urang. Ayahnya. Aya ieu teh sarung titipan ti si Bah Pogor. Tah. Ayo ah, Buru-buru amankeun. Bah. Milik Bah. Awewe geulis. Andini itu saha? Nah, ini saha Andini. Hei, saha anjeun? Gelis mah tong hoyong terang akang saha. Lamun anjeun rek mawa kuring piluan, lawan heula kuring. Mundur. Gelis. Manya rek lawan akang duaan. Mending aya nang ngiring ya. Sasiling. Kuring rakean. Sok aya mah. Lain mah sanggup ngelawan wek duaan. Rakean ninggal keduna. Kang Unang mundur lah Kang Unang. Kayak dijelasin. Rakean diwarkeun eta pusaka Badrawidara dina saluhureun tangtungan balad-balad hidup. Cing. Naonan si lain rakean. Kira tada ya serangan di dewek duaan. Ya. Rakean buka eta pusaka Badrawidara anu nali dina awak anjeun pake salempangkeun ku anjeun. Sok si rakyat. Ayeuna mah sanggup melawan dewek duaan. Serang Bah. Lamun si laing hayang salamet, ini tepat-tepatan ieu. Keun sia. Ayeuna dewek rumah saeleh ku si laing. Tapi engke tarima akibatna. Si Bah Pogor nu bakal ngalawan si laing. Ayo kumbang.
Lutung. Kaluar si laing. Dewek aya tanyakeun euy. Aya naon maneh pokor ngegeruan kuring. Si laing apal euy ka mangkeluk anu ngaranna Sirakean. Eta budak teh aya nu maping anu cicing dina pusaka. Pusaka naon euy? Ngaran pusakana nyaeta pusaka Badrawidara. Maneh oge mah mampu ngalawan budak eta kecuali dilawan make pusaka deui. Pusaka naon euy anu bakal bisa ngelehkeun Sirakean euy? Nyaeta pusaka tambang kahyangan anu aya di Padepokan Kebon Sirih. Saha eta anu nyepeng pusakana euy? Nyaeta Ki Anur, inget maneh oge kudu hati-hati ke jelema eta lantaran manehna lain jelema sembarangan. Wayahna si laing oge kudu milu bantuan euy. Lantaran bakal jadi hambatan keur ngaruntuhkeun Padepokan Muning Laya euy. Kumaha euy si laing siap teh euy? Asal maneh kudu inget ke janji urang baheula. Dewek moal sulaya kana janji euy. Lamun kitu mah kuring oge rek init mantuan maneh. Geus we sakitu ti dewek banyak euy. Sakedeung deui Padepokan Muning Laya bakal jadi milik dewek euy. Jeung maneh neng sih geus tega ninggalkeun dewek melaan si Jaya Sakti euy. Teu sudi rasaning ati lamun si Jaya Sakti teu modar ku leungeun dewek euy. Tak ngestang di dia we. Tenden we. Selaing duaan, init ayeuna euy. Tayangan si Bah Pogor ditu. Jadi urang dekat jagaan si Andini. Emang di kumaha ieu si Andini disimpen di dia di jagoan sorangan? Pokona ieu mah urusan dewek, si laing duaan. Init tayangan si Bah Pogor. Siap Kang. Siap Kang. Hayu ah. Andini. Akang teh nembe kacumponan ayeuna. Tiba heula akang teh gundag-gundag Andini. Ali tang. Naon? Urang mah boga gelang. Gelang usaha. Bisa sok. Wah, usaha mah tak nanya teh. Ieu teh gelang si Andini. Andini? Heeh. Nah, maneh menang di iraha. Tadi atuh murag, urang beunang. Anjir, mana gede milik euy. Oh atuh. Aing geus bae atuh aing mah urang ngasih Bah Pogor ayeuna mah. Ayolah. Sembah haturan dawuh Bah. Kumaha euy? Geus dibawa budakna si Jaya Sakti teh euy. Parantos Bah. Ayeuna keur diantosan ku Kang Komara di Padepokan. Ayo atuh euy urang sampeurkeun euy ka itu euy ka Padepokan euy hayu. Punten Bah, ieu hasil nyulik budak si Jaya Sakti. Alus euy. Si laing gawe teh euy. Mana si Kumang jeung si Peuntas euy? Si Kumang sareng Bah Peuntas nuju tarung heula tadi teh sareng Sirakean. Geus ayeuna mah sok si laing ararinit euy. Mohon Bah. Andini hampura abahnya baheula abah geus nyilakakeun indung hidup. Hampuranya abahnya Andininya. Andini abah oge hayang terang rupi Andini teh pasti we geulis ciga indung hidup Andini. Cingnya ku abah urang bukanya